Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baru de kelas 5, kumaha kabarna daramang sadayana? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah ya, hapunten dinten ayeuna urang diajarna teh melalui daringnya seperti biasanya melalui videonya ta. Nah, mugia barudak sadayana salawasna aya dina nang tayangan Allah Subhanahu wa taala nya. Tah, ayeuna ngeunaan nyusun pokok pikiran dina paragraf. Nah, non nyusun pokok dina paragraf nya. Sataacan dikawitan mangga urang sami-sami ngadoanya sasarengan. Berdoa selesai. Nah, nya naon anu ngeunaan nyusun naon namina teh pokok pikiran dina paragraf. Nah, nyusun pokok pikiranna teh naon sih? Janten kieu misalkeun dina paragraf kahiji misalkeun. Nya janten eusina teh ngeunaan naon. Nah, janten dicarioskeun anu intina pokok pikiranna teh nyata ngeunaan naon. Misalkan dina paragraf kahiji teh misalkan nya tah anu ieu nyieun yang layangan teh teu hese cenah tuh. Nyieun yang layangan teh hese. Bahan anu kudu disayegikeun nyaeta awi, kertas, lem atawa pangrapet, bola jeung ontan. Ari pakakas anu digunakeunana nyaeta bedog cenah kitu nya. Ai bedog teh kangge naon? Uleuh mending kangge bedog cenah nya. Nyaeta kangge nyerut awi napan kedah diserut nya, kedah diserut kedah dipotongan hiji-hiji kedah aralit tah. Peso diraut gunting jeung kaos atawa pamulas. Nah nya gunting kangge naon? Kangge ngabentuk eta lang layanganna nya, lang layanganna teh ngabentuk lang layangannya. Jeung kaos atawa pamulas. Kaosna teh kangge naon? Kanggo misalkeun tilamna nya, tilam kanggo eta nan amparan lang layangan eta kan bade diwarnaan teh nya. Tah eta. Janten dina paragraf ieu teh naon? Ngeunaan naon sih? Misalkeun nya. Ngeunaan muhun di dieu kan netelakeun aya lem, aya kertas, aya awi. Entos we atuh berarti ieu mah pokok pikiranna teh nyaeta ngeunaan bahan jeung pakakas misalkeun nya. Bahan jeung pakakas kanggo nyieun lang layangan. Tah eta pokok pikiranna. Tah terus anu kaduana misalkeun awi meunang neuktekan kira-kira ukuran 1/2 meter di belahan atawa di pasian heula ku bedog. Ari gedena mah kira-kira cukup sagede curug ge teu naon, geus kitu diraut ku peso. Tah ieu awi meunang ngaraut teh keur bahan raraga atawa rarancanganna. Tah awi teh janten raraga lalayanganna nya, lang layangan paminta aya awi penyanggahna engke moal tiasa ngapung nya lang layangan teh. Tah anu paragraf kadua naon netelakeunana teh cenah kitu nya. Pokok dina paragraf ieu teh naon? Ieu mah misalkeun teh ngeunaan cara-cara naon namina teh meulahan. Cara-cara meulahan jeung cara-cara ngaraut eta awi teh. Nah, kan di dieu aya ieunana tah. Dina ieu tah. Ari gedena mah kira-kira cukup sagede curug ge. Nah, geus kitu diraut. Berarti ieu teh nerangkeun cara-cara meulahan jeung ngaraut awi nya keur bahan raraga. Nah, keur bahan raragana eta layangan tah kitu. Paham? Nah, janten pokok pikiran teh naon anu ngeunaan isi anu intina dina paragraf eta. Janten ngeunaan naon gitu nya. Tah janten anu intina naon. Tah di dieu dina kaca anu 28 nya
aya migawe pancen ngeunaan kereta api cenah ieu teh aya carita ngeunaan naik kereta api cenah kereta api tah. Dina zaman kiwari geus moal aya anu bireuk deui kana kendaraan anu disebut kereta api teh. Sabab geus dipikawanoh ku balarea. Pikeun anu tacan ngajaran numpak oge moal tepi ka patuker jeung kendaraan sejen. Nah nya jeung kendaraan sejen naon namina teh ditingali tinu wujudna oge nya. Kareta teh kumaha bentukna, nah persegi panjang, nah persegi 4 gitu kan ya tah. Dina paragraf nu kahiji naon ieu ngeunaan naon isina gitu nya. Isi anu intina teh tah dina zaman kiwari geus moal aya anu bireuk deui kana kendaraan anu disebut kereta api teh. Sabab geus dipikawanoh ku balarea. Pikeun anu tacan ngajaran tumpak oge moal tepi ka patuker jeung kendaraan sejen tah naon pokok pikiranana. Nah nya. Nah pokok pikiranana teh ngeunaan zaman baheula misalkan zaman kiwari atanapi misalkeun ngeunaan naon namina teh kereta api nya seueur nu dipikawanoh nya geus terang dipikawanoh ku balarea teh nya tos terangeun tos sadayana tahu. Kereta api semuanya sudah pada tahu apa bentuknya bagaimana atau gimana ya isi pokok pikiranna. Terus anu kaduana kareta api teh majuna dina rel nyaeta besi anu dipasang sajajar kenca katuhu kitu anu saenyana aya di nagara urang. Di nagara batur mah geus aya anu majuna dina rel tunggal. Rel tunggal teh janten rel teh mung hiji nya teu kenca katuhu. Malah aya kareta gantung sagala anu sok dipake di daerah pagunungan salju. Tah janten ieu ngeunaan naon caritana nya. Mangga ayeuna mah ku barudak sadayana diajar nitenan kana eusi paragraf ieu nya cobi diajar nya cobi literasina kumaha ieu literasi membacana busi hoyong terang literasi membacana nya karena barudak sadayana teh tos kelas 5 ayeuna teh kelas 5 mah seueurna teh kedah seueur maca kedah seueur naon namina teh mahamkeun maca eta eusi bacaan teh kumaha kitu nya karena naon namina teh dina engke mah kelas genep teh teu aya ujian nasional tah dinilaina teh di kelas 4 5 genep nyaeta ku asesmen nasional nya. Asesmen nasional nyaeta dinilaina teh kumaha barudak sadayana pola membacana kumaha terus teh ngeunaan bacaanana eta kumaha pengetahuanana kumaha sikapna kumaha akhlakna kumaha sareng nu sejenna nya tah eta. Tah mung sakitu pangajaran basa Sunda kelas 5 dinten ayeuna hapunten anu kasuhun nya. Tah engke dikerjakeun dina buku kumaha nya engke disetorkeun ka ibu. Anu teu acan anu minggon kamari diantos nya. Tah bener, belajar dari rumah tetap ceria dan semangat. SD Alijah, unggul, cerdas, berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.